urang pan keur aya ronda ayeuna teh ya. Perlu pisan perlu keamanan lingkungan urang nya. Jadi di urang teh kurang aman situasi tempat lingkungan urang teh loba paling. Kamari ieu ge itu anu kaleungitan. Nya kamari oge geuning anu kapalingan di ditu yeuh. Imah rana jebol tah imah rana teh. Nya. Ngarti teu? Aya deui nu belah wetan kamari jebol di imah rana teh. Nya. Kapalingan. Heuleuh teh sabulan melendung beuteungna. Tah kitu. Tah ayeuna urang kudu siap-siap waspada permana tinggal. Nya ulah sampai aya nu kapalingan di randa kamari bisa reuneuh. Aya di nu kapalingan di belah kaler. Teu kanyahoan geus 8 bulan eta randa mar. Ngerti teu? Ngerti. Ya. Aing rek mangkat heula ka ditu nya lantaran aing cai itoh ti dieu teh encan balik keur di pasar keneh nya. Da tadi geus nyahoun aing geus bebeja bahwa aing rek ngaronda jeung sia mar. Terus kumaha ayeuna? Ye. Nya. Aing rek mangkat heula ka ditu, nek neangan cabuteun sugan aya cabuteun belum sampe nya. Jeung dibeuleum ka teh miruna belum sampe, ngeunah hipu. Lamun eueuh ting belum sampe, tai ku sia beuleum. Aduh. Aing geus seuri. Waya sia budak ganduai geuning. Masuk beuki ngaledek aing oge abong-abong aing jelema budag, abong-abong jelema bolot. Sakieu aing teh kurang kumahana sakieu geulisna. Da sia mah beurang peuting oge tara di imah aing mah nyaho nya. Peuting sia ngalayap ka ditu tuh. Ngahijina sia jeung lalai badot. Aduh. Ai peuting ulin. Ai beurang nguriling. Nangan naon eta? Sia tadi ngomong naon ka aing ban? Mar, lamun bisa sia sisih heula di dieu dagoan, aing rek nyambut sampe. Aduh, ungu keugek we aing ngomong jeung nu budak aing serba salah. An kunyam aya sia ngamotan permen karet lain. Hah? Henteu aing teh nyemotan permen paret. Aing mah teu barang dahar naon-naon lapur. Teu aing mah henteu. Sia tadi ngomong naon ka aing? Pacek aing oge sia cicing dagoan ti dieu, aing rek mangkat teh ka rambut sampe. Nya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha anu paeh atuh ban? Aduh, ampun teh aing deh. Los kanu paeh aing sia teh komar. Aduh, aing bingung aing ngomong jeung budak gos kieu aing kudu kumaha abok aing kudu bawa kampak mah aing 10 kilo gandenkeun ku aing ka Lucia. Aduh, teuing. Geus tong dicengcerikan. Kudu nama narimakeun. Baca we istighfar. Keun wae anu geus eueuh di kieu mah merempana kitu geus takdirna. Geus takdirna pangna kitu ge ban sing sabar mareh teh nya. Aduh, aing goblok-goblok teuing boga ceuli teh sia teh. Aing walai jaritakeun nu paeh, lain bapak aing anu paeh lain sia teh lain. Aduh, la ilaha illallah. Geus sing sabar tong dicengcerikan. Susutan cai panonna susutan. Aduh, batik aing bandeu eueuh nu paeh eueuh naon aing sia. Ieu mah udah bener-bener ku aing ditinggalkeun. Aduh. Doakeun we sing katarima iman Islamna, sing dicaangkeun di lebut kuburna. Aduh. Tobat aing boga babaturan ku kieu teuing. Aing lamun boga nu 10 siki kos kieu aing setrung dan pusing anjing. Aduh. Teuing aing lamun ka jaon ceuitos sia di kampak juet teh. Aduh.
Aduh. Geus tong dicari-carikan geus. Angguran ge doakeun we. Eta kesumpat kan dieu si anjing. Waduh podar anjing. Wah. Musikeun aing siapa? Geus aing rek banget nya. Si Ahes di dieu. Reka mana? Reka mana? Tuh geuning kadenge disebut reka mana. Anjing goblok. Juga kundar emosan gua aing. Ya, degek tuh bisa. Aisyah boga duit teu. Henteu. Anjing aing nyebut aing boga duit teu cenah kadenge anjing. Aduh. Aisyah teu boga rokok banyeun wae are emosan gua aing. Sayang rokok teu. Hayang. Waras geuning celina. Dia remosan waras celina si goblok. Aduh, geus sia molornya. Molor teh dia ka aing balik deui, beusi aya citoh di dieu. Geroan geus sia. Si saban keur ka ditu heula kaluar heula, jangan beleumeun. Nya. Geus cicing dinya. Hes. Nah gitu sia hesnya cicing. Aing rek mangkat. Ke disugan aya ngabaturan sia keur ngaronda kieu mah biasa sok aya ngabaturan. Ih aing sieun beusi we aya kuntil anak atau napi pocong. Geus nya cicing sia hes tibra. Cicing aing rek mangkat heula dengan beleumeun. Kan kade beusi aya citoh bejaan aing keur dengan beleumeun kitu nya. Sia tarik mangkat entong sok ngomong wae sia teh man aing ka sagara randeng celi aing. Anjing, habok anjing. Eta beuteung aing ka gugu eta Banggong Budug. Anjing Banggong Budug. Geus ah. Ayo aing bagat heula ieu. Aing hayang beuleum sampe, budak beuleum sampe. Geus naon rek aing dibeuleum lah. Tur si Komar aing dibeuleum lah balik malah. Gas. Asaku bau-bau kampar deket irung aing. Hah? Ulah-ulah aing je. Hah? Sahanya kira-kira. Aing makaning teu meunang sampeuna aing kumaha ieu si Komar beusi karasa lapar beureran. Aing geus neangan ka ditu ka dieu neangan sampe. Eueuh. Ieu budak geus sora-sorana acan ulah-ulah molor kitu tibra ieu si Komar teh. Aduh. Tibra euy si Komar jigana mah. Keur aing mah ieu moal kitu si Itoh ngambek ka aing ka can dijemput si Itohna ieu. Tadinya tadi jemput ka aing. Aduh. Makaning. Aduh, kumaha aing bingung ieu. Duh. Itu Allahu Akbar. Iya tanya. Ke bener iya mah. Aduh. Wah. Beda aing bau-bau naga ya. Allahu Akbar. Guning itu si Komar. Kuntil anak. Aduh. Itu Komar. Aduh. Kun. Aduh. Iya naon iya. Aduh. Si geuning malah si Saban lain. Aduh. Aing kudu aing kun. Aduh, ya kun. Aduh, Saban ka mana Saban? Si Itoh teh kulila-lila teuing. Toh ka mana toh? Aduh. Ai sia kok gitu naon si Komar. Sia teh ini naon. Aduh, lo si teh naon. Kun. Aduh, si hareuwas kena ingat tuh. Aduh. Urang manusia daerah rada baol. Urang manusia daerah rada baol katipu ku aing sia katipu. Puas ya teh darah rungsuk gitu ku aing. Kasihanan ku aing. Akan
Pan sia nyara rungsep sia saban, komarnya rungsep ku aing. Duduk ke bakso pasar sabar tamporak sabar yo atau kun aib pisan Cito lila wae Cito teh ka mana can datang-datang. aduh tadi aing nungguan telepon sia aing ka pasar teh balik peuting sia teu nyobakeun nonggeng tadi si tamporak goblok sia yo nah pamajikan teh yo balik mantap di pasar barang beli beratus yo Degekeun heula toh aing nek ngomong toh aduh toh si Komar tadi dihesan jeung kun toh kun zaman kiwari aya kun yo pikirkeun si Komar nu bencong anu ololeh anu kieu tah sia mikirkeun si Komar edan kieu mikirkeun mah ye aing kun toh bener toh bener kun itu kun tuh kun lalaki anu teu normal mah kitu awewe nu balik di pasar di ditu leumpang ge aing teu mamprokan kun eueuh naon ieu kun naon ieu kun Aduh, itu bener toh kun tempo toh kumane tuh man lalaki ku aing amun ngabobodo awas aing sok coba hayu teu percaya mah hayu tempo urang ge nyaho ieu mah arek ngisieuna salaki aing arek ngaronda ya cek aing oge kun itu mah kun toh kun tangkurak si saban mah memang lagi hirupna berangan nampo nu kos kieu patut kun yuk moderna ieu teh yuk penjelmaan bobohongan teh alias modus bener toh kun hayu deketan teu percaya mah teu bener kun cabuk tah kanjut sia teh saban aya teu leungit kanjut urang mah aya toh aduh aya toh sieun lalaki berangan sia elek ku awewe aing kos kieu oge ka pasar sorangan nanon sorangan teu magih kun teu banggih naon ayeuna mah zaman modern toh tadi kurang mesti dibacakeun ayat kursi ayat Al-Fatihah Allahu Akbar teu mempan toh sugan kumaneh mah mempan dasar lalaki kaparangan gablek selaki terada kieu tah ku aing kudu di kieu tah gablek selaki teh tong so teu tembokon ya sampai urang kun geun sia wanian wanian bener-bener isi itu euy aduh bangusna ieu mah lain kun nyaho teh ieu lain kun ieu mah naon bogo ka sia amit aing kudu boga kadu kos kitu ka kun si Komar ieu tadi ge ngacir sia mah gaul lagi jeung si Komar mantap ya nu ngadeketan sia mah nu karieu patut lain kun ieu mah naon atuh ieu mah jelema anu gawe tuh nyengeyeng toh aduh wadian bener si toy aduh ditinggalian itu aduh wadian teh aing can wani Pake tempuan paling metuan sieun. Tuh, ieu mah beungeut lagi di dandanan ku si Dali. Kamera deketan kamera. Oh tuh tempo. Bener ini dandanan si Dali toh. Aduh, bener ngelel anjing. Jadi aduh. Tempo tah. Ayo betul. Betul. Jelema kurang Tahu ulah.